Kisah Mang Hendi Garut mendapat penghargaan dari TikTok Lucu Pikasiuriun. Tolong direspon DM-nya. Gitunya. Kamu tuh dibaca Pak, anu lain mah. Mang sepil nomor 21. Mang totopongnya dari bahan apa kan gitu. Tiba-tiba Mang tolong direspon DM-nya. Ah, ieu mah heureuy gitunya sama teh dibaca tah. Scroll di aya deui dahanna teh. Mang, waktunya udah mepet, tolong dong direspon DM-nya. Tah, katilu kalina Dina komen ya teh? tina komen. Oh nya. Pan amang teh nyaho DM. Asli nyaho teh WhatsApp. Mun hubungan teh tah tina TikTok teh live oge tuh di pepatahan ku budak pan anu kuliah karang live naon teh ngerti. Tadi pas katilu kalina ieu teh lambang TikTok kan profilna teh logo TikTok itu. Logo TikTok. Nah, mun ayeuna mah amang geus rada bisa nya geus rada pintar sih TikTok. Apa centang biru berarti TikTok official kan gitu. Kan baheula mah teu ngarti. Komo abi kerek ngadengi ayeuna. Tah, begitu dibuka, Pak Amang teh, oh iya buah-buah bener ieu teh urangnya di TikTok teh pada mah ya kata teh live teh. Kabarnya hapunten ieu amang aya urgen ngadadak pada manehla. Dibuka teh DM teh mungkin buka naon sih. Si horeng aya DM tina TikTok mah geuningan neng. Aya permintaan diterima atau tolak gitunya. Tah masukna teh kana privat geuningan nya. Privat lamun diterima karek masuk kana DM, lamun teu diterima ku urang teh moal kabaca-baca gitu. Tah diterima ku amang teh bacaan teh selamat Mang Hendi Garut jadi pemenang. Alhamdulillah bener itu. Eta dibaca di hari barudak dari penyidik kita di Wojo. Tinggal rewek karena tauheun. Tapi unangna ka Jakarta. Di Jakarta sakeluargi ka ditu. Di ongkosan ka itu. Bujeng-bujeng teu. Ah, atuh aing mah. Henteu kan ongkos sing eksposur hungkul, diiklankeun. Sekarang aya we kagegelan. Sini neng sini. Neng. Sekarang aya we kagegelan itu. Mik Holy Land. Tah Anu sebriji anu